1, 2, mulai cenah. Bab 2 Akidah Nabawiyah. Pasal kahiji sifat wajib di para rasul. Hiji jadi sifat wajib di rasul teh aya 4. Mohon. Kahiji bade menjelaskan sifat sidik wajib di para rasul teh. Engkau umur kahiji sifat sidik. Wajib akli hak rasulna ramatala boga tetepna kepada rasul kabehna. Sifat sidik benar artina tah nu wajib di rasul teh nomor kahiji sifat sidik teh hartosna teh bener jadi moal bohong rasul Eta tanya. 2 sakur nu didawukeuna pasti akur jeung buktina pinter jeung meneranana mulaya nyalahana tah jadi nu didawuhkeun ku rasul mah pasti akur jeung buktina rasul mah pinter cenah jeung meneranana malah nu nyalahanana cenah nu didawuhkeun ku rasul mah salawanan sifat sidikna alkidbu bohong hatina hari dalil cek aklina lamun para rasul bohongna tangtu dawuhan Allahna eta oge pada bohongna sedang eta mustahilna maka wajib sifat sidikna talawanan sifat sidik teh alkidbu Eta tanya. hartosna teh bohong dalil cek aklina teh sifat sidik teh lamun para rasul bohong tangtu dawuhan ti Allah ge bohong sedangkan lamun dawuhan ti Allah bohong itu mustahil tuh penjelasan sifat sidik. Yang kedua nu wajib di rasul teh sifat amanah. Wajib akli hak rasulna ramatala muga tetepna ka para rasul kabehna amanah kapercayana. Sifat amanah teh kapercayaan teh kapercaya jadi rasul mah benang dipercaya. 2 pamalara jeung dawuhna henteu aya sulayana mana parentah Allahna jadi picontoheunana jadi pamalara jeung dawuhna mana henteu aya nu eta sulayana kana pasti parentah Allah teh tuh kalawanan amanahna hieuna cidra artina ari dalil cek aklina lamun tidak para rasulna nyata migawe haramna atawa anu mahrukna tangtu urang diparentahna kana haram tawa makruhna tah jadi lalawanan sifat amanah teh hianat artina teh cidra teh hianat ya tadal cek aklina mah sifat hianat teh amanah teh lamun para rasul cidra nyata migawe haram atawa anu mahrufna tangtu urang diparentah kana migawe haram atawa mahruf sedangkan eta mustahil. Eta tanya. Langsung mansatkeun. Keun. Tutup heula langsung.